Iya, banyak abdi teh ka dieu teh nya. Aya naon cing? Nya ieu teh da diulem tapi ieu teh cenah aya kru kancah TV tapi da teu areh kamarana ya. Eta abdi oge teh apal. Kamarana cing teh angka dia ka payun aya teh. Nah, ieu teh kan abdi hungkul kamarana ieu. Buah-buah. Abi ieu ngadeng teh kari ieu mah. Buah-buah. Cing tinggal ka bali ditu tuh. Mana nya? Itu kuptran bali ditu tuh tinggal belinya. Buat nyumputnya pajajan. Bali ditu aya teu. Bali ditu mah aya istri karulis tuh, karulis. Halo teteh, apa kabar? Buat jadi teh bubuhan ka pamajikan dia mah. Oh, ya teh tenang. Jadi di secara rencangan ya TEM tuh teh Halimah. Oh, Halimah rencangan. Rencangan. Oh, Halimah. Oh, itu kan nusok dilagukeunnya Halimah. Aja, urang dimulai we atuh nya. Ya mangga. Ya pilih ya waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wae nya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana. Abdi ngahaturkeun nuhun ti kru Kancah TV. Ka para panitia anu aya di wilayah ieu. Khususnya RT 3 nya Pejang. Oh, RT 3 RW 13. Tong di lingkungan. Henteu setengah oge henteu. Anu panginten Bapak RW na upami hadir. Oh ya, nuju merampai. Mohon anu dipihormat pokona mah anu hadir sadayana di dieu abdi anu dipihormat. Nah, tarayanya terus arwih panginten. Tuh tas arwih hari itu saha? Mana? Tuh tempo. Ada poe kumpul teka ciri dan tiup video. Haturkeun nuhun anu parantos ngangkeun ka kru Kancah TV kanggo ngisi acara dina raraga Mepeli HUT RI anu ka-77. Kumargi kitu sanaos tiasa oge abdi teh bade ngiring ngahibur. Ieu mah etang-etang sambil diajar. Sakali deui nyuhkeun dihapunten. Hatur nuhun pisan ka sadayana kana panangkeunna. Urang lajeng wae nya Pajajang. Mohon kita tadi mangantosan. Ieu mana atuh nya kamana teh tadi abi ngan olangan. Keun ke urang kalian. Urang panggilan wae nya Pajajang nya. Oke, anu ka hiji aya Ceceng Mancrit, Mangga Kapayun, Ceceng Mancrit. Waduh, ya Ceceng Mancrit. Naon SD ini? Mangga Ceceng Mancrit. Ya kumisan. Tulungan Pajajang dari Menteri kelas hiji SD. Aduh, main. Aduh. Mabal deh ah. Aduh, sekolahnya mabalnya. Anu kadua? Anu kadua. Kade tong sisi teh bisa diguling. Oh ngadek dek. Ku Pajajang teh cenah we tadi bari pasian apa? Kalem. Nya Pajajang mah seueur pokona mah. tapi nu ayaan. Oh, pas banget. Anu kadua aya Api Udin. Mana Api Udin Kapayun? Bro. Munisian. Anu. Oh, kasawa, ih. Sugandar Ki2 api bedog deh. Anu katiluna. Oh, nyata. Anu katiluna aya. Sok mangga. Madonna nya. Ih, anu katiluna teh. Nya hilang. Aduh, gara-gara ieu ya grogi. Anu katiluna nya eta aya keamanan. Ya, aya keamanan RW 13. Aya Bapak Atun, Mangga Kapayun, Bapak Atun. Pangitan di warga ieu mah kesalahan. Aya Bapak.
asli tah ieu mah yakin. Asli kebalayana. Anu open ya. Dis itu narkotot dorotot cak lah gusti ada rese karena oke Bro. Aya Madonna bro. Aduh, Madonna kami. si Malen. Madonna kami. Aduh, kita Madonna. Bulu ramos bos candi cukur anu kali mana langsung aja dibujur air Madonna sama Donna di anu kali mana aya preman di susu tinggalan sepatu tinggalan pakatu pecat wae tadi mah mau dibawaan sih itu segala tinggalan susu tinggalan sih itu ini mah dirantai langsung aja adu kaopat saya preman tuh jangan orang orang yang menghilangkan semua kayak om dadan alias dadu siapa yuk ayah dadan kayu dipanggil-panggil Ayah 100 ada sepi waktu itu ya teh bersihan heula kemah bersihan. Sok baris. Sok baris. Panginten tetiasa hadir sadayana kumargi aya kapriogian. Kedah nama aya Bu Hajah Siti. Kamana pi? eta ku aji teh tuju ada batu pak Nya ngalomba Agustusan. eta budak rek perlombaan Ya, tah eta. Anu hiji deui aya Mang Ajo itu biasa bisa hadir. aja kemana Kamana cenah? terproyek kan lolos Menuju cari cuan cenanya. Hapunten panginten tetiasa hadir sadayana mung tiasa hadir sakit. Atau situ sadayana nya pi? Halo. ayo Awas. Aransemen ti kancah dikit. Aya Kang Atep. Abang Kang. Alhamdulillah. anu orang teh heula tuh lagu Cina cek soal Kang Atep biasa. Ya, kenapa? Lagi di besi ya kan? Iya, kenapa punya lagi di masjid Kang Atep? Oke, siap. Apa ya? Oke, lalau.
pagelit kabeh. Ya iya, pejit pagelit. Ya tapi abi mah keur kieu. Nah beuti Tadi teh urang teh dipanggil ka dieu rek naon ieu teh? Anas barudak diantar tuh rek latihan silat. Oh, api poho. Apa rek dagang? Hei, Itu yang tadi pahili. ieu deui ka mana? Ojol-ojol joget. Sarwana ieu. ih MC kumaha ieu teh? Ya apa, orang mah salah ieu mah. Tanya ya ngajakna ge urang keur tugas bener. lain da abi oge ujug-ujug titah ka dieu di panggung tadi culang cileun nah pasarana. Cing. Tah diharewosan da ku ieu ku budak leutik. Sok tanggung jawab. Dek naon tadi ka dieu cenah? Tah. Sok rek naon? Si Itot rek dagang sih Kak Cingan, rek dagang surat. Nah, orang mata pipi lu. Tepugu pisan ini mah. Hampura. Sok. Dari bedaan gitu ku pakai tuh. Ya henteu atuh. Dari bedaan tidak bro. Bisa gulur. Ya. Kita ngumpulkeun. Aku nyari aku ai. Ai ada apa mau abang goblok. Cing sok rek naon urang Kieu dikumpulkeun teh. sebenarnya mah. Era. Can siap. Ya, dia teh orang teh dia angkir ku bapak panitia di dia. Oh, Anu gitu. katanya, tapi mah itu hilap deui dari alamatna teh tidak abdi mah orang asing ibu. Tanyakeun ka penonton Ari atuh. ieu teh daerahna teh eta na teh sabaraha? Ieu asing. Eta 3 gitu da. 3. Ari RW-na 13. RW 13 cenah RT 3. Jadi urang teh lah saaya-aya hoyong dipanghiburkeun. Hiburan naon teh bingung deh. Cing, aya di dinya rek ngahibur naon tah? Cing. Tah ini mah geus lang ieu we lah. Baris sare. Hilang PBB cenanya. Aing geus teh urang mah bisa lage nu kitu eta ieu. Iya, sugan foto. Cing sok. Jajar bebek. RT yang jadi komandan teh menyambut Ah, bisa langke itu aras mah. awas mun salahnya ya. Cok, biar kajajar. Awas, disiplinnya. Kan udah memperingati HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Titing, turutkan ya, komandan upacara. Siap, gerak. Lencang kanan kiri, gerak. Nah, kita jodoh tuh. Kita ayam galakan ting duruk-duki. Cing balik aing komandanan teh atuh kira-kira Kapan? aya eueuh lencang kiri kanan teh eueuh. Hiji-hiji atuh meureun kanan kan heula kiri-kiri heula. Hiji. Selaras pisan head atuh. Kuduna. Hiji-hiji. Jadi, Yok, siap. Komandan upacara. Kagok aing. Siap, gerak. Ada ya. Lencang kanan, gerak. Tempok. Dah, dia mah tengah duduk kawan tadi, tinggal debut. Halo. Oh, kudu gitu. Tegak, gerak. Tegak, gerak. Lencang kiri, gerak. Alhamdulillah. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan kiri, gerak.
balik dewa. Astagfirullahaladzim. Iya teh kumaha urang teh kumaha ari. Ih simbalan kono si mah si budak tadi kan aing operasi teh teh. Aing yo. Sia anu balikna atuh. Dirinya Kumaha? anak kiri kanan. Oh berarti salah. Sakirana teu bisa. Loh, Aya nama itu si abal ampun aing ka aing nyiksa wae. mantan. Salah. Oh, salah si awas ku aing diduduk bujurna sih. Kagok aing. Aya. Oh, sarwalila. Sok, buru. Gantian, aing bener-bener mah bisa. Yuk, bro. Ayo lagi. Ah, nu gagak. Ayo gorong. Pohon deui. Balik deui wae. Geus, aing nggak usah dipercaya. Cek orang nurut ka komandan upacara aja deh. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Lalu hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Istirahat kabeh. Pi. Itu tadi datang wae mengamankan pi. Ayo, ampura, oi. Udah bawa komandan teh perhatian pisan. Batu mahnya apaan kita hadap kiri hadapan. Oh, da tekalengnya geus eta mah. Komandan sarua, bukan komandan. Oh, pi itu dah pi. Kapan si budak? Kita masih budak. Siap, si Cecep. Ah, nyayur budak kemana wae? Geus lah aing mah. Liur aingnya jadi komandan teh tak percaya pisan. Turunkeun tadi ge. Jadi Andri. Istirahat Atuh tuh. balik deui. Mana yang teh? Balik atuh. Hampura ibu-ibu bapak-bapak. Ada kararon lah. Siap gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ayo, kemana lagi? Astagfirullahaladzim. Perihun urang teh pilu perang itu urang teh suka upacara sih bener. Tadi kita siap gerak. Ayeuna ceuri. Meang naon atuh maneh teh Urang bener. teh Kang bayang bae ka para pahlawan baheula atuh urang teh ieu na atuh upacara sing teh lu berang ge. Geus kieu ayeuna mah. Maneh teh pan keur sakola. Heeh. Kudu bener. Tong kabawa ku sakaba-kaba. Terus Oba heeh. minum-minum ulah jadi keras. tukang bobok tukang tarok ngerasakeun androk lah. Tong ngawal wae mambang lamang. Wah atuh. Ayeuna mah geus we sakola nu bener. Berjuang. Heeh. Pikir atau ABD kene kelahiran tahun Heeh. 82. Api Merdeka tahun 45. Daripada jadi gitu mending hiburan. Ayo, Iya, sebenarnya namanya. hiburan ayu, ing masuk. Ya. Wah, ini coba ini kumaha. Oh, tuh saya mau. Urang video diangkat itu. Ada wae. Siap atuh balik kitu mah nya. Kamu teh boga lagu ieu. Kan TV teh boga lagu. Ade. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak semangat.
Atos panginten ieu teh. Ampura. Api mah rek balik ah. Emang aya naon? Itu barudak kagok kenal ti silatnya. Assalamualaikum. Atosan cenah Aping mah. Api badawe lah. Mohon Mang Aping. Kami ya, abi kita mikir tugas ya. Mangga papap kita tadi ngadekdek sih kan aya kabogohna di dieuna. Pakatu papap ngadekdek. Tadi itu pina mah sakitu wae di kancah TV. Panginten hapunten kasadayana bilih aya sanes bilihnya da seueur kakirangan atanapi kalepatan da abdi sadayana istilahna mah pamiorok mah nya pakatu nuju lain kahalu nuju belajar berkarya mudah-mudahan kancah TV biasa sukses maju dan Bapak Ketuna anu gaduh kancah TV na ieu Bapak Asep SR kok kitu na sakali deui ngahaturkeun nuhun ka sadayana Kang Atep hatur nuhun pisannya ka sadayana hatur nuhun ka panitia sadayana Pak RT Pak RW pengurus panitia hatur nuhun sadayana pamit di kancah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya aya ada sugan teh geus balik tapi geus teh Kemarin itu geus bubar. Geus bugo ya mah budak bahiji ngadondangna geus dempul beak sakumaha Ditinggalin. iya kumaha sih idot markotot darot-dot crop ya nyebutkeun hal Api kumaha ieu tanggung jawab Api ieu mah Abi mah da atos tugasna nya hatur nuhun ka sadayana Ai marane moal balik. Ningali bisa carekan panitia. Buru balik. Sugan teh Kang Balali. Ya, si budak mah buru balik. Apalah ganteng. Ada mau balik. Tong hilapnya. Like, subscribe, komen di channel kita Kancah TV. Nanti diborong kabeh di mana? Pokoknya makin matur nuhun ka sadayana tong hilap subscribe. Kancah TV. Ihu.